Dongeng Siluman Piit bagian ke-17. Di lembur pasisian di alam manusia mah di eta lembur teh teu aya bedana jeung sapopoe jeung sabiasana. Sora jangkrik di sarada, angin ngahiliwir peuting sakumaha biasana. Tapi di hiji imah anu pernahna di imahna si Jantra peledak jelegur sora pebeledagan jeung ngajelegur saperti geledeg, malahan mah angin ke ngaguru di sapuderning eta tempat. Tapi kaayaan kitu teh ngan karasa ku bangsa siluman, sabab eta kejadian teh sanajan di alam manusia kejadian mah di alam siluman. Peledak cenah sukuna si Jantra anu make kekuatan tina kekuatan siluman peking talak kena pisan kana sirahna siluman lemburiling tika ngacengkang manehana ngacorowok bangun anu nyeri pisan. Ceblak cenah eta siluman lemburiling tengah ceblak tika nyusut malahan mah tatangkalan oge tika aya anu roboh sagala rupa. Korejat ieu siluman lemburiling korejat teh ngerasa manehanana lawan anu keur dihareupan ku manehanana lain lawan samanea. Ieu siluman lemburiling tuluy mapatkeun ajianana jang ngalawanan eta kekuatan anu bisa kaukur lain bantrak-bantrakeun sabab temahna oge bieu geus karasa ku ieu siluman lemburiling. Teu sangka pisan iya makhluk anu disebut manusia Jantra bogakeun kekuatan saperti kitu. Tapi beda kerasana. Ieu mah lain ngaukur kekuatan siluman. Lain ngaukur kekuatan manusia, tapi oge aya kekuatan siluman. Cog kaulah hayang nyaho sakumaha ieu kekuatan makhluk anu cici ngahiji jeung lalemutanana manusia Jantra. Sanggeusna ieu siluman lemburiling mapatkeun kana ajianana jeung geus mikir saperti kitu manehana srot awakna ngabadagan malahan mah haseup hideung mulak bisa sapudeurning eta wujud siluman lemburiling. Satuluyna sanggeusna haseup leungit mah awak-awakna teh ayeuna mah pinuh make larangken sarupaning besi eujeum nu sejana bangunna mah manehna geus dina kaayaan make baju taruna baju perangna. Kaula tadi teu make baju perang, ayeuna kaula geus make baju perang. Hati-hati sia makhluk Jantra jeung makhluk anu ngahijian anjeunna ceuk eta siluman lemburiling balik ceneng manehna ngajol nyampeurkeun kana warugana si Jantra anu geus ngagabung cenah jeung kekuatan siluman ti peking talatea. Pukeun ieu siluman lemburiling teh nepi di hareupeun pisan si Jantra tidinya langsung manehna ngaluarkeun jurus-jurusna. Tapi ayeuna mah lain ngan ukur gerakan hukul gerakan anu geus dicampurkeun jeung ajian sahyukna teu ngular peledak ka jelegur sahyukna tajungan peledak ka jelegur ngarah-ngarah karena awakna si Jantra hayang meureun mahala hayang bisa ngalumpuhkeun kakuatan si Jantra. Tangtu wae si Jantra ngerasa heuregeun samemehna mah sabab manehanana nyang hareupan kakuatan siluman lemburiling anu lain bantrak-bantrakeun, tapi lain oge kekuatan ti siluman paking tala anu leuwih kuat sabenerna mah sabab di henteu-henteu oge ieu siluman paking tala teh calon raja cenah putra mahkota di nagarana mah. Dina kekayaan rada balanga anak heak teh hiji cabokan sapuan leungeun dampal leungeun
ti lembu liring kena pisan kana awakna si Jantra. Anu lamun diukur-ukur mah ngan ukur sap damprak leungeun mah nya sadamprak leungeun teh. Pokona masa gede leungeun anu damprakeun lah kitu nya. Sadamprak leungeun eta siluman lembu liring. Sababi siluman lembu liring teh geus ngarubah wujudna kayaan anu gede pisan. Hiu ceplok kalayang si Jantra ngalayang dina kayaan lelembutanana. Kapang pengkeun akibatina cabokan ti siluman lembu liring. Dina kekayaan ngalayang kitu teh siluman pikeun tala satuluyna nyaimbangkeun kana awakna sahingga ti luhur sanajan ngalayang saperti kitu manehna bisa nyaimbangkeun ieu awakna si Jantra teh anu henteu ti ngagebet jeung henteu kapang pengkeun anu leuwih jauh manehna ngalayang di jomantara satuluna sruat. Ieu si Jantra nyorobot deui awakna si Jantra nyorobot muruk kana arahna siluman lembu liring tidinya srot. Ieu siluman peking tala ngaluarkeun ajianana anu temahna dina sabeudeurning awakna teh loba pisan bola-bola tina seuneu anu satuluna syuk cenah bola-bola tina seuneu teh dipangpengkeun diarahkeun dipasarkeun ditimpukeun ka awakna siluman lembu liring. Hiu cenah ceger bledug. Ieu bola-bola atawa batu anu dijieun tina sungut teh ngarah-ngarah pisan ka siluman lembu liring. Arek ngahindar maksudna mah kana eta serangan ti siluman peking tala, tapi manehna sabab awakna sakitu badagna ujung kakuatan gancang pisan ieu ditimpukeunana bola-bola tina atawa batu-batu tina sungut teh ngarah-ngarah ka manehanana siluman lembu liring ngan ukur bisa ngahalangan awakna tina eta serangan timbugan batu-batu tina seuneu. Duk jeger bledug jeger di sabeudeureng eta tempat pinuh ku haseup ujung bebleduganana temah tina akibatina timpugan batu tina seuneu teh. Teu sakara-kara hebat pisan ieu. Teu bisa dikira ieu jalma, ieu makhluk naon ieu. Amun kitu mah ieu ku kaula dibere jurus deui anu sajan. Cuol ngajol. Ieu siluman lembu liring teh ngajol sarua cicing ngalayang di luhur di awang-awang yang hareupan siluman peking tala anu dina lalemutanana anu cicing dina lalemutanana si Jantra. Atuh satuluna mah deur we. Ieu dua makhluk teh satuluna mah gelut patutunggalan siri kirimkeun jurus siri kirimkeun ajian siri kirimkeun kakuatan anu tangtu wae ieu kakuatan teh dina alam gaib ngagunakeun kakuatan gaib kakuatan siluman. Taruna dua siluman ieu teh cukup lila malahan mah samang-samangsa langit sumerpak maju ka janari leutik. Ieu dua siluman teh satuluna ngalayang we siri perong malahan mah masih keneh dina kaayaan ngawatek ajianana anu siap arek ditibankeun ka lawana. Tapi waktu maranehanana di alam manusia waktu eta geus cukup sabab lamun dituluykeun oge ieu dua siluman teh kana maju ka apes. Satuluna kadenge siluman lembu liring nyarita, wanci geus datang bangona urang kudu ngeureunkeun heula kana ieu tarung makhluk. Tapi ulah janji pasti bakal mawa kana anu disebut manusia Jantra. Sanajan kuring nyaho aya makhluk sejen nu ngahajian ka eta makhluk manusia Jantra. Ceuk eta siluman lembu liring salut satuluyna mah plus pelesat. Ieu siluman lembu liring teh ngapelesat ngajauhan ka si Jantra. Indit teuing ka mana. Sanggeus kitu mah lalembutan si Jantra anu oge dikawasak atawa diasupan ku lalembutanana siluman peking talak srot manehna tuluy deui turun muru ka imahna si Jantra katingali imah anu tadi rujat tatanglan anu tadi roboh ku si Jantra katingali saliwat jiga tapak-tapakna
sabab si jantra ayeuna mah geus balik deui ka alam manusia sanajan manehanana encan asup deui ka awakna. Kakocapkeun dina kaayaan waktu isukna si jantra eker diuk we sila ipis di luhureun ranjangna manehna karak beres pisan ngalakonan salat subuh. Malahan mah samemehna manehna geus ngalaksanakeun heula salat isya cenah. Sabab waktu beres tarungna jeung siluman lemburiring teh wanci memejeuna karak nete pisan kana janari badag encan ari salat subuh mah encan datang waktu subuh mah si jantra satuluyna salat isya bari nungguan salat subuh satuluyna sanggeus salat subuh manehna diuk saperti waktu harita. Tidinya si jantra keur meureumkeun kana panonna horeng si bana horeng manehna euker ngambah ka alam lelembutan hayang papangih cenah jeung anu disebutkeun siluman peking tala di jero alam lelembutan. Bener we si jantra euker ngawangkung jeung siluman peking tala. Tidinya siluman peking tala nyarita, anjeun jantra sing nyaho eta makhluk anu tadi anu keur peuting arek mawa diri anjeun bisa kahalangan peuting nu kaliwat sapeuting nu kaliwat. Tapi kuring yakin eta makhluk bakal balik deui sabab teuing naon sababna. Ieu makhluk teh jika anu ngabutuhkeun jeung hayang mawa diri anjeun ka alam siluman ka nagara maranehanana. Ku kituna anjeun sing ati-ati jeung usahakeun anjeun tong jauh ti kuring ti manupi ame kaula bisa buru-buru nyalamatkeun diri anjeun. Tapi sajaroning kitu kula jeung anjeun kudu neangan tarekah nu sejen bisi-bisi anjeun di bongohan kitu cenah. Di antarana caritaan Raden Peking Tala siluman pieu teh jeung si jantra dina alam lelembutan. Di alam manusia Ki Imin aluar weh ti kamarna muru ka kamarna si jantra sabab cenah manehanana sadar. Inget cenah si jantra bisi kemalinaan sabab peuting sarekat sakitu ti berana teh bisi cenah encan salat atawa can salat isya atawa salat subuh kaberangan. Sama-sama si jantra keur diuk we sila pikiran Ki Imin mah meureun si jantra teh cenah meureun keur wiridan atawa keur cicing we meureun ngiiskeun hate satuluyna. Ieu Ki Imin mah kaluar deui nutupan deui kana hordeng atau reregan kamarna si jantra. Satuluyna mah Ki Imin teh asup weh ka dapur cenah teh arek naheur cai arek mirunseun. Kacarioskeun di imahna Raden Jugala. Den Jugala peuting teh cenah ngimpi kedatangan hiji siluman anu ngomong ka manehanana yen makhluk anu disarenkeun nyaeta si jantra teh teu beunang. Kitu we cenah dina impianna. Kulantaran sabab eta ieu Den Jugala isuk-isuk kaneh geus saged manehanana sasadiaan arek ini cenah nepungan kipalang hayang nyaho cenah bisi si jantra anu kumanehanana disarenkeun sasat meureun dijadikeun syarat atawa tumbal bisi gagal teu bisa kacokot. Da lain ngan ukur eta wae aya jalma anu bisa ngahindarkeun tina di tumbalkeun teh. Kulantaran kitu ayeuna oge manehanana hayang nyaho kaayaan sabenerna mindang saraya bebeja kaki palang. Wanci rumangsang kulantaran ingetna ieu Den Jugala teh rada rebun-rebun keneh malahan mah subuh-subuh pisan sabab sieun jeung panasaran we hayang nyaho kumaha cenah naon sababna si jantra make henteu bisa kacokot ku makhluk siluman teh. Manehanana geus nepi weh bala geus nepi weh ka imahna Ki Palang. Dina waktu eta dicaritakeun Ki Palang geus diuk we nyang hareup jeung Raden Jugala. Ki Palang nyarita, aku pisan juragan Aden. Aduh jadi judennya juragan Aden jadi juden.
Oh, maya tuh ada pelebahan gitu bagi sok bulu naon cenah ieu teh kumaha kuring teh penasaran. Oh keolah tuh aki teh arek malapah gedang heula tadi nama. Oh langsung wae atuh aki atuh ulah malapah gedang wae. Wah keolah anjeun mangantragan ka aki yo dengekeun yo. Maksud teh aki teh keur beuting oge didatangan ngan kakak aki mah lain kaayaan ngimpi sabab aki mah osok aya liuk sinuku tunggal tatapa neangan ilapat ujug oge neangan wangsit sabab meureun jalma anu sok ditulungan ku aki teh lain anjeun unggul aya sababaraha urang jalmana sanajan teu loba pisan ieu eta aki tong loba teuing caritana buru wae atuh sok asupna intina kumaha ieu kaayaan si Jantra teh ancon masuk tara sabaran cog tenang we atuh tenang ya dengekeun ku ancon yo kieu sabenerna mah den juga lah wah kieu eta teh geus kaasaan geus kanyahoan maksud teh sabab karasa ujung bener pisan siluman papati Raja Silewu nepangan oge kaki yen tah cenah teu hasil sabab ieu manusia Jantra si budak Jantra meureunannya si Jantra ceuk urang mah cenah aya kakuatan anu nyelu ka manehanana anu nang tayungan jeung anu ngajagaan anu temahna teu bisa buru-buru dibawa peuting eta tapi manehanana janji cenah arek neang deui dina peuting satuluyna teuing irahana mah ngan tidinya aki curiga nah make aya naon di si Jantra teh sabab kamari kurang keur dibawa ka alam siluman jeung papangi waktu kamari teu aya naon nu karasa ku aki eueuh ame-ame siluman eueuh rasa-rasa kakuatan goib jeung musajan-sajana sakumaha ilaharna we manusia biasa aduh iya kuring mah yo masih kena penasaran nah atuh make henteu cokot wae langsung kamari make kudu dibalikeun deui geus balik ka imahna mah geuningan eta aya kakuatan jadi anu nang tayungan ka manehanana kitu cenah potongna den juga lateh ki imit beunteun ya ki palang satuluyna nyarita deui teu bisa kitu atuh sama waktu kamari mah anu dibawa ku aki teh pandalamutan hungkul tah ayeuna mah manehanana kudu dicokot jeung raga badagna engke ieu raga badag jeung lalamutanna geus dicokot mah bisa digantian ku nu sejen sabiasana eta mah sabenerna mah eta teh naon ku ilmu siluman anu disumputkeun mah kadang-kadang ngebog cau atawa tutungul atawa suluh jeung sajabana ngan moal kanyahoan ku manusia biasa mah ngan ukur manusia anu nyaho kana ilmuna tah keur waktu harita keur di alam dibawa ku aki ka alam siluman mah kapan lelemutanana henteu jeung raga badagna kata mah deui waktu harita teh waktu beurang jadi sami-sama lamun waktu eta dicokot moal bisa sabab siluman ge eueuh anu sanggupeun dina waktu beurang mah sanajan ieu siluman bisa lumampah di waktu beurang tapi kakuatanna eueuh ngan ukur kitu we aya kakuatanna mah ngan henteu naon henteu kuat sakumaha mistina tah kitu di antara alasanna nah make henteu kudu dicokot waktu eta jeung deui kitu we meureunnan kaayaanna siluman mah teu bisa lumampah kalawan laluasa lamun ti beurang mah uluh gitu jadi geuninnya akinya tapi aduh kudu kumaha atuh ieu si Jantra ieu budak Jantra teh meureun kudu beunang kumaha naon anu kudu kurang lakonan ieu ya kieu dan juga lah pokona mah anjeun teangan cara kumaha carana supaya nyaho kaayaan si Jantra di imahna jeung boga naon atuh di imahna teh atau manehna mun boga amalan teh mah amalan naon tah eta anu kudu ditaluntik mah supaya orang bisa nyaho bisa ngilu mikiran jeung bisa nulungan sabab lamun ieu si Jantra teu beunang kabawa ka alam siluman kahiji Raja Silewu bakal ngamek jeung murka ka urang kaduana teu ari-ari cenah pusaka anu kumanehanana diarepkeun teh beunang lamun teu bisa digunakeunana mah
tah ngagunakeun teh kudu kalawan make si jantra. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Makanya diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng pahatapang deui. Permios.